Atuh kali cerita. Tuh. Ieu teh aya pagasauna. Laul putra panjenengan Anoman Prawancana Suci. Sopi. Rawat kamalona kayaknya sendirian. Jadi kieu kasih. Salenting bawaning angin kolepat bawaning kieu. Menang becak nu beunang dipercaya. Yen anu bakal maju kana medan dalam ayeuna teh nyata adina si Tolim, si Piadap, si Pansat, si Gelo, si Murka, si tukang mau pemajikan batu. Nyata adina si Rahwana, si Kumakar. Si Kumakar bakal hadir temajikan. Ayah dia juga ada orang. Daud cuma tugas putra dengan Anoman Prawancana Suci. Dah kumaha dina dalam air. Sopi kula. Apa putra panjenengan anu kada nanda sasi Kumakar. Ulah kasih si Kumakar hancengan emang Jangan kumang. kene Anoman mah babat balad-baladna si Kumakarna hancengan Anoman eta entong lawan si Kumakarna hancengan emang Ulah hayang selamang. tugas Anoman wayah berat taluntik musuh di kaanggangan taluntik musuh di kaanggangan buah eta musuh terus deket apa kejauhan lamun geus katingali eta musuh buru-buru laporan deui ka dieu buru-buru laporan ka dieu deui orang dukung Serama maju terus pantang mundur hidup Serama hidup digandeng janji Ngajarkeun kitu abi mas teu. nah neta daya aya bagilohan itu Namin grup digandeng aya gawil. Garandeng dia Ada monyet kumpul. Tapi halus kena monyet jeung akang. Rapih kena monyet jeung akang. mana Akang rek naon ka dinya atuh bari nage. Geramnya. iya aing teh tadi teh Naon? dia teh keneangan ikhwai boga Saha? mana yang jelema Naon akang? monyet Main apel yang lutung akang. Dempet sok aroman teuing aturan. bisi bercampur Siapa? Nah, eta teh naon unggul, teh naon unggul. Kayak anak siapa yang iya kan Nah, kemana Kang? gandeng Rabung daung tutas pengantikan ibu amin rapang kata
Ayo
makane kieu. Kumaha ngomong bawah. Mas mulai dapat bawah. Tuh samulitna. Lama. Ayam banyak mau dibuang. Jaga monyet jaga. Menyetang dia pulang. Sumokong eta teh Kang. Siapa lain monyet naon? Naon Terus Pak monyet jaga. monyet koronas. Saya yang koronas. Nyambung besar. Masyarakat aing teh caranakeun. Punten we Pasti makanya saya punya. So, raba-raba heula supaya meunang gitu. si anjir nyolokeun mata cenah. Boleh. Ani barang anu kadire da cangkeul sudah rumpat ini tuh kadieu bayang kencang. Punten we ya sewana. Karena dari pembicaraan.
Kacarios ya namun pancana suka anu bade maksud bade meluntik musuh kita anggaman lami-lamingan di kakauan lisan makatan pengantikannya ngan tiga Ke depan cenah Kang. Payu, papayu, naon Kang? kaget yo aya yo biji ieu nini Ya Kang. aya eyang Di mana teh Kang Eyang teh? di Bandung Sih. alhamdulillah tadi Doakeun Kang si panjang ibu suami. Amin. Banyak seni putu. Doakeun ku Akang. cing panjang umur cing panjang yuswa cing sia rezeki na Amin. Jag aya Eyang. anjing cing jaga Amin. Hidung Eyang. hidup Hidup, Pak. Hidung Eyang. Hidup. Lek Kang aya Eyang. Hidup ayang. Hidup ayang. Ade di atas Kang Ade di dieu. Atau. Domina konten. mangga suwung Ya sarumping kasep ya warga di Bandung sadaya. Ayah tuh. Ayah sih pada nyawe kepada jaga. Siap. Insyaallah. Hidup dan nyawa. Pakai nyawa ke guru. Ulah. cat bagian anak langsung assalamualaikum siapa yang main mah Ujian praktek. Tugas lagi. kumaha gitu Cobika. kayak maksudnya ini dikumpulkan gitu nih terus bisa ternyata yang dikumpulkan gitu abdi nuju masa posangan anak lompat kayu Zaman Ramayana aya pulsa kan? ayah dari zaman Ramayana sama zaman hari ayeuna Wah, Ramayana Zaman now. mana Ramayana zaman now Ramayana yang tahu. ayah Now. apa ya makanan di meja sulametan ada TikTok aja entah TikTok kan meragakan Abang tadi kotokan saya. no foto aja Oh. jika dokan Bang, siapa saja? Bos. dasar jauh Kau dari Majalaya, jangan wanita yang naon itu jadi gitu Oh my god. Karo 48. kaulah teh ditugaskan ku Rama Paman Prabu pikeun nyawa musuh di kanggeung halungtik musuh di kanggeung
gendut puspa. Taluntik musuh tika anggan. Sabab ilu disinggarepan teh lain musuh sama dia. Kira-kira kan Sebenarnya seribu mania dan mungkin sama ini dari dua lain sama dia sahaja dengan namina itu teh ngarana teh kumbaka aduh naon akan asaina sesuatu naon ya oh itu tadi pulsa jangan dibayar dia tuh asain pohon itu cingkraan duit tapi benar murangan bener nah itu teh kan meuli pulsa atau keur ongkos ojek hah nangan keur meuli pulsa atau keur ongkos ojek nah banana aduh naonnya naon itu saya ngahalang heula atuh hayang disawer mah oke ini masih usaha hanya kumakan teh gini nah kumakan sih teh pas ngapal tukang suhu kayak apa ayo lain tukang suhu punya kumakan tukang suhu kumakan teh bapak teh pernah jadi tunungan orang silakan ya saha garana kasih wisawa bapakna itu dapat jaraknya bener apa lamun apa anak muka hiji saha anu kahiji daerah Buana nu kadua anu ayeuna bakal maju kumakarna nu katilu anakna nyaeta Sarpakinaka Dewi Sarpakinaka anu geus inanglahi kamari anu kaopat nu terakhir nah kaopat mah anu ngiru ka pihak urang di saya mana dapat itu di sisi itu di situ Gunawan seperti orang juga sekolahnya di zaman Wasiwisawa di zaman Rawana Bolon orang tim saya awet jaya udah orang banget udah sudah rusak sautik di servis lagi rusak KB beli duit gitu dulu orang duit dulu ya ini gampang jangan beli angka di ada nomor kita musuh lain musuh sama dia kan nomor kita terang mana ya kita musuh cara mana yang kade hati-hati nah semua orang kita tebas orang kena kumaha ya tenang dengan tanya mentari waktu aja teh waya Kang Cepot sareng Kang Dawalang ditugaskan ngeprakeun wala dia bala tamtama Pragusa dan tawisna anggada Anala Kapi Jembawan Kapi Menda Pimamuka Cijakrawun Sumudara Danurdara sareng sajabina pikeun ngadang musuh ti kaler kidul kulon wetan beras siap
Tidak. Siap. Laksanakan. Mudah-mudahan siapa nih? Tahu? Ayo nih. Ayo Pak sama nih. Perang deh. Kayak TikTokan doang. Update status. Ini aku mau perang. Doakan ya. Dengan Instagram. Otw dan Nalaka. Itu. Siapa? Sos. Ayo dibuka. Kurang tahu loh kurang update. Hanya gitu teh anu mah. Sanaos pada perang lain dagang maseur we. Tapi etan dagang teh sebuah ku dipelong. Dah kena dipes ya waktunya. Kan kena duit cendal gitu we. Duit minyak kan. Ngemetina tak. Beres ah. Minta duit. Anjir, bener boy. Asik. Sekolah soe kita kayak. Iya. 2 juta ya. Belum ada duit banyak teh. Bayar 2 juta. Bayar. Kami kang cepot. Nah, itu anu mah itu. Euy. Bercanda. Anda saya karena bodoh-bodoh bercanda kan. Bodohan asli. Gitu. Bodohan. Euy. Siapa masuk rapi. Mari di bawah siapa. Takeng tos we untuk bari di bawah kita. Was-wasi mulu kali bisa buru. Itu aja sih akan. Ya, aku cicing. Cekedah. Euy. Mau bawa. Yes. Balilah. Sumohon ditampiakan kalawan mugia cing kagentosan berlipat-lipat ganda jumpa. Anjir, kasih awal. Kalau balik lah Kang Mat. Wah, ini jangan basa-basi. Aku anu mantun beli kaulah seueur kalepatan ka anu man. Atuh hoyong deui. Itu wong tua di sana itu. Teu nabi teh seueur ka hoyong. Kebanyakan rombongan nih. Teu abi teh. Buru. Baiklah. Loh, naon? Adios ya. Kapok geus dibelikeun pulsa. Bagi pulsa sabaraha? Beli pulsa 2 jutaan. Rek naon wae sia. Main we. Main ieu siap tadi siap. Udah punten alamat. Coba di ieu. Udah awal ieu. Coba menjaga tugas. Assalamualaikum. Laceng. Iya noman perpancana sutar ngawata kajian mun. Pengawasannya tiasa mapur tanpa lah. Tiasa ngampangan diri. Laceng. Ya noman perpancana sutar ngapung ngapak mega.
Keun we carita mah. Ramjuna heula. Ieu marang sambutan heula we. Jangan Satu. di desa wae teu kahitung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu wilujeng nyakseni pagelaran pewayangan dalam Wiro Satria Sunda pujaran pun Bapak Adi Kontea. Alhamdulillah. Lalakon kedua itu Karasa Kenapa dia manggung dari akam? di Sukajadi. Kalau sonasinya kaping berapa? Kaping 4. 4 naon? 4 April. Bulanna April tahun kasampeur we nya. 2020. Udah mau nunggu 2050. Oke nih. Kabur di belakang lagi. Kamu kolot. Aya sahawa ya, datang di payung datang. Aya itu pun ini. Alhamdulillah hadir. Pun aya Jeung tepang pun ya. pun dia aya tuang ibu. Oke ya tuang ibu, tuang rama, Pun dia ku bapak. pun biang pun bapak, Tuang oak. Lanjut. lanjut. Tuang heula. Saderek tuh. Aya uwa-uwa, Ya bawa. aya pipi. Wah, Alhamdulillah. alhamdulillah karena rumpul min kada rezeki. Doakeun ku akang sadayana. Mudah-mudahan. Sing rezeki, Amin. kerjang yus Pak. Amin. Mangga doakeun kana ayagan atuh doakeun ayaganana. Aya ga gawe tuh. Tuh. Sadayangan moal. Ada Mister Baso. Senang baso Kang, bati beuri teh Kang. Ya pensiun karena beritna ge. Anu kecantikan aya namanya. Janjikan ini mah. Mati wedak teh akang. Bati tal. Wah, talekna tinu tai beurit. Bati tal. Krek benar 100 dayangan seueur ieu tuh. Gendran atuh. Alhamdulillah menang 2 tapi 2 ge can asap. Kadang kene jok. Kang Mangi jeung Nayaga. Nayaganana bilang si Briji nayaganana. Ini. Itu heula Nayaga. Kita unggulan nayagana si Briji. Tukang kendang. Kan mah HP alok tong dibere alokna. Baunya jadwal nasional. Maning mangkaning menang abornya alokna ge. Naon? Ya dimasakna ieu. Alhamdulillah. Ditambahkan lagu geureunya kakaknya sama sulat. Nah, Kang, lagu teh mending dulu deukeut. Ieu mah kudu dikenangan ieu mah. Beres. Ieu mah kudu dikenangan cenah. Hayang nyawena hayang dikenangan cenah. Hayang angkat heula cenah jeung jawab. Pengen teh. Iya. Ayo boy, ayo boy. Ayo teh. Ayo. Kenangan heula atuh. Ada nyanyi heula ya hayang Nyanyian cenah Kang. nyanyi. nyanyi heula nyanyi heula. Hoyong lagu TikTok cenah Kang. Hah? Itu. Jangan kena susah. Lagu sorangan cenah. Lagu naon? Lagu TikTok. Dek. TikTok. Ah, Kami butut. Oh. Siap. Siap. Oke. Nah, Wah. Ayo. So. sok lagu heula atuh.
Aduh, main lu ke bengkel lah. Mobil halus, Biar halus. Mending mobil butut, nih boga duit. Ayo meana. Ya sok. Mobil butut. Hasil si Akang tuh. Amin di depan gitu. Aduh. Pingsan. Jangan Ah, malah bodoh ieu. Cacakan ieu teh salamu. Kudu ada ku. Oh, dua lagu mata. Bisa mulai itu. Oh, sok genep lagunya. Cacak kujian Maya jadi turun Kang. Kan loba-loba teh lagu mah bea kualo ke jeung sinen. Itu kumaha tadi itu. Kumak, tanah kumak. Sikitnya Sok salam deui sana pemuda idaman. Sama sekali deui cenah ye. Zaman Ya sih Pak jangkutan. Ibu sinen we. Ibu Sinen we. Oke, Sok mangga. Akang Igal Kang. Sok ya. Siap-siap. Benar anak-anak we. Iya. Iya. Halo, Ji.
Lumayan tersangka. Uang bisa nyopet. Nanti ngarojong kan gitu. Alhamdulillah. Sama bapak. Keren ada di gedung. Siklus. Kalau terus nyawa Bakal hubungan. Amin. anu tacan. Jajannya. Kedah. Gimana? Sekali deh daun puspa. Jadi Nama daun puspa jadi cenah. Nama daun puspa sarebueun. Ibu Sinan can diagehan nyawe. Sayagan eta. Sayagan can leumut. Daun puspa. Sok nih daun puspa nih. Daun puspa ayo. Sarebueun, rumah nona. Sampai subuh. Ah ulah tuh sampai subuh. Mas eta kemasan. Ayo daun puspa. Kenyok bakaran poho tas. Bisa di luar. Datang kayu mah ngeronang jadi subuh.
ngitung heula. Kurang kene. Can jejeg. Kan jajak nyanyi deui, nyanyi deui. Kan Tadi jajak. kayak ngalamun teh Kang segitu Kang. Kan jajak cenah tuh. Ayah itu kan asal ibu. Salah. Ya bulu-bulu ting mana perkate. Nang barat itu hiji teh 100 aya oge 50. Nah, jadi kan 1000. Usah musiki makin teh. Kurang kene itu. Akang mah can aya pangabutuh akang mah. Sok pikeun. Sok pikeun. Bapak guru pikeun kabeh. Tahu. Yang naik apa? Aya. Pikeun ka kolot. Aya pangabutuh. Kan kudu ieu nang PS. menuhan wayang. Bisa nuntut Kang wayang mah Kang. Pikeun kalau hakna. Pikeun ka hakna Kang. Ieu kaum lu apa keur nyatrikan. Tukang gong anak yatim ieu. Tingali alo keur ngilikan bon tingali keur berapa. Tuh. Beraeun ya. Bayareun sabaraha cenah bulan ayeuna? Alhamdulillah geuning seueur sawai dari teh teh nya. Wah, Sambatan kan. Sok Kang sambat deui. Dari teh Wais. ya aya deui Kang. Wayaya. Wayaya. asik. Wah, Om. Wa om. Asik. Kepakean. Bibi Dede. Gede. Teh Aceh. Amang Obat. Engke sakali deui. Obat. Sekali deui sawe. Mang Dadang. Mang Dadang. Mang Iis. Dek. Nah, ibu jeung lama teh acan. Nah, eta bener ah. Tidak man. Emang mayarna pake meuli wayang jalan pake meuli wayang. Mayarna ku wayang. Ya, sebut dia. Heula, tenang. Teh nyari. Ini pemasaran wayang. Jadinya, sia ditagihnya. Kedua mesa kedua ayam. Lain. Sieun tadi pangmayarkeun alo ka jeung sinen tadi pangmayarkeun celaka. Ayo atuh Beresan heula Kang. Tuh. orang gitu teh. Coba beresan heula katupu. Dalam kita beresan mah. Salah. Salah toel atuh toel. Catrik we. Ku catrik cenah ku catrik tapi teh jarewetan wae. Ata nah kalau Kalau teh dua euy. Papa itu lah kan, siapa lah. ayam pamihan deui. Pamihan deui sok. Laguna. Oh ya kayak. Papa itu lah kan. Boro-boro ngacebunang we. Duh. Ayo atuh Rame itu teh. Coba kira. Ayo teruskeun. Ayo. Ya kali sambung
rajinga sareng dawala maksud pada ngeprakeun wala dia pelatan tama pragusa anu diantawisna nggak ada anila anala kapi jemawan kapi menda tidak rawun bima muka suboda danur dara sareng sajabina pikeun ngepung musuh di kaler kidul kulon wetan silokana catur wanara rukum catur arane opat wanara hartosna monyet rukum hartosna tangkal kai cing karajeng cing carakloh tumidak kira-kira pun waladan alatria